Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati keluarga besar mempelai wanita Bapak Nono Sutrisno beserta Ibu Lia Yulia. Yang saya hormati keluarga besar calon mempelai pria Bapak Haji Fauzi almarhum beserta Ibu Haja Emar dan kakanda tertinta anaknya dari Ibu Haja Emar yang tertua yaitu Pak Dr. Yo yang saya hormati. Para sepuh, para bapak, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin semua yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang cukup megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku wakil utusan untuk menjemput calon pengantin pria yang tadi pagi alhamdulillah kami diberi tugas oleh Bapak Nono Sutrisno beserta Ibu Lia untuk menjemput calon pengantin pria yaitu ke Pasapen 1 Kuningan. Saya ditemani beserta Bapak Haji Ondai, kemudian Pak Didi, Pak Guru Maman dan Pak Jojo. Alhamdulillah berkat dari lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkat ridho Allah Subhanahu wa taala kami selamat di perjalanan sampai tujuan yaitu ke Pasapen 1 Kuningan. Alhamdulillah dengan begitu penghormatan yang cukup membanggakan bagi kami. Terima kasih kepada Ibu Haja Emar sekeluarga yang telah menerima rombongan kami. Kami dihormati, kami disambut dan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang begitu membahagiakan bagi kami. Semoga penghormatan yang yang telah diberikan kepada kami mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin melaporkan apa yang ditugaskan oleh Bapak Nono beserta Ibu Lia untuk menjemput calon pengantin pria. Alhamdulillah ya. Tadi kami langsung tiba di Pasapen 1 Kuningan kurang lebih pukul 7. Alhamdulillah kami setelah menyampaikan maksud dan tujuan kami, kedatangan kami ke Pasapen atas izin dan restu dari orang tuanya. Alhamdulillah calon pengantin pria yang bernama Muhammad Jain Saadi SE pada hari ini sudah ada di depan kita semua. Alhamdulillah insya Allah kami tidak akan salah mengambil calon pengantin karena waktu menghitbah juga kami sudah kenal baik dengan beliau dan alhamdulillah diterima oleh perwakilan keluarga Pak Ustadz Enda. Terima kasih ya telah menerima kami dan telah menyerahkan Ananda Muhammad Jain untuk diakad nikahkan pada hari ini juga di gedung convention Mayang Catering di sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kami juga tadi rombongan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kami rombongan besar, keluarga besar pengantin pria ikut mengantar calon pengantin. Alhamdulillah dikawal ya oleh anak-anak muda pemotor ya, alhamdulillah sampai merinding saya ya datang ke sini. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas penghormatannya. Alhamdulillah kami rombongan bisa membawa calon pengantin pria di hadapan Bapak dan Ibu semua untuk diakad nikahkan pada hari juga. Kepada Bapak Nono beserta Ibu Lia, itulah pekerjaan saya dan rombongan. Pastinya dalam memenuhi dalam membawa tugas ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang kami hormati Bapak Ridwan Suroso yang telah menyampaikan sambutan mewakili tim penjemput rombongan keluarga besar calon pengantin pria.
Sambutan selanjutnya yaitu sambutan penyerahan atas nama keluarga besar calon pengantin pria yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh yang kami hormati Bapak Ustadz Enda Rohenda, SPDI SHMM. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna bi'ibadihin nikah li'annahu minasyari'atil qadimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Al-ayah wal hadits wallahu a'lamu bimuradihi wa bidzalika lafdhan wa ma'nan. Hapunten KMC sareng kulawarga besar pribados bade ngagunakeun bae bahasa Sunda. Upami tadi laporan panitia bahasa Indonesia kumargi simkuring mah urang Kuningan janten pakai bahasa Sunda we hapunten. Samahatal ulama ilmu muhtaramin wa masyaihina muhtadomin anu kusim kuring dipika hormat para ajangan anu insyaallah moal takabur sok sanaos di ajang-ajang dinariungan para kiai nu tarapa kiaki ajeng batur salemah cai ibu-ibu anu ditariung bapak-bapak anu disaramping para pemuda anu di kemeja wanoja anu make kebaya sami-sami hadir di nararagi urang bakal nyaksenan akad pertikahan anu insyaallah sanes bae disaksenan ku urang nu hadir tapi insyaallah disaksenan ku malaikat-malaikat sadaya anu ngajantenkeun hiji wasilah lungsurna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malatili karena ati campaka mekarna dada kembang Tanjung nu gumulung mitembeyan kana dibukana ieu acara. Saparantos dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa da jigana teu aya deui bahasa anu langkung utama tur prayoga iwal tipuja anu janten pangias rasa sadaya kadang warga. Muga natrat ka Allah Azza wa Jalla puji anu baris jadi ciri panyangling ati sugening wargi mugi nyici ka Gusti anu Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah kalayan ridho ti Gusti urang sararea dina ieu wanci tiasa silaturahmi dina raragi nyaksenan akad pernikahan antawis putra-putri urang sararea anu nami tangtos Kang Muhammad Zain Saadi sareng Neng Marsa. Urang doakeun sasarengan pamugi-mugi akad pertikahan anu salajengna rumah tanggana sing aya dina rahmatna Allah, sing aya dina ridona Allah, kalayan diwuwuh ngalangkungan doana para wali, doana para kiai, doana para rasul, para nabi, janten keluargi anu sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin hadirah rahmatullah alaikum. Anu kesempatan enjing anu berbahagia iya insyaallah tangtos pribados atas nami wawakil keluarga besar Jembar Mahajah Mar, almarhumah sareng almarhum Abah Haji Oji tangtos dina kaleresan siang ayeuna ngahaturkeun nuhun khususna ka calon besan Bapak Nono sareng Ibu Yuli anu tangtos dina kaleresan siang ayeuna saparantos urang sasarengan nyawalakeun khitbah dina sasih Rajab oge sami di gedung ieu ayeuna urang papendak deui di gedung anu sami upami kamari mah nuju sasih Rajab khitbah ayeuna mah nikah kumargi sakitu simkuring sakulawargi nyanggakeun silaturahmi. Upami saur para kiai asra'al khairi sawaban birrul walidaini wasilaturahmi. Aya dua pada melan bujang-bujang di akhirat di alam dunia ge ku urang bakal karaos nikmatna nu kahiji hade ka indung jeung ka bapa nu kadua nyeueurkeun silaturahmi. Kumargi sakitu ka keluarga besar bakal calon Jembar rumah tanggina nyaeta ti Cigodeg simkuring sakulawargi nyanggakeun silaturahmi. Komode ayeuna masih dina sasi Sawal. Mudah-mudahan orang kembali kepada Idul Fitri, i'adatul jasad minal ma'siyah ila ta'ah, i'adatul qalbi minal ghaflah ila dzikrullah, i'adatul sirri minas sirri wal tauhid.
Kumargi sakitu para kiai, para ajengan, para pini sepuh hadirin hadiroh, mudah-mudahan silaturahmi simkuring sakulawargi ditampi ku calon besan ti Cigodeg nu sami-sami alhamdulillah hadir anu hempak merbayaksa di gedung anu ku urang dipika cinta ieu. Hadirin anu salajengna pamaksadan pribados anu kadua nyaeta silatul jismi. Sakumaha tadi MC parantos nyaurkeun bahwa simkuring teh tangtos mewakili keluarga besar Al-Maghfurlah Abah Haji Fauji, Abah Haji Oji ti Pasapen atanapi ti Parung sakali sareng Emah Haji Mar nyanggakeun putra simkuring tikahkeuneun anu nami saderek atanapi Jang Muhammad Zain Saadi tikahkeuneun kaneng Marsa dina kaleresan siang ayeuna nyanggakeun getihna sakeclak, getihna satetes, buukna salambar moal diwincik-wincik ku simkuring ti luhurna tangtosna sausap kaketu, sausap rambut jeung ketombe-ketombena. Tangtos handapna saipas dangkal atanapi dampal jeung rorombeheun-rorombeheunana. Ku simkuring disanggakeun mangga. Disanggakeun ka bakal calon panganten istri sareng kulawargina. Mudah muga-muga bahan katampi. Sok aya pribahasa bahasa kuningan zaman baheula. Simkuring ngagaduhan karanjang eusina katapang dicandak ti Kuningan ka Sukabumi. Sok sanaos urang jarang patepang tapi mudah-mudahan tong megatkeun tali silaturahmi. Ti Kuningan ka Sukabumi angkatna di barengan uwa sareng rai. Lamun urang daek silaturahmi insyaallah loba rezeki jeung kadituna deet hampurana. Ibu bapak hadirin sadaya anu ku simkuring dipika hormat. Tangtos anu katilu paniatan simkuring dongkap kaya patempatan atas nami keluarga besar keluarga Jembar ti Pasapen nyaeta silatul wa'di. Pertama silaturahmi, kedua silatul jismi, nu katilu silatul wa'di. Anu mana cek bahasa Sunda nyaurkeun nepangkeun tali janji anu pasini pasang subaya nu baheula kiwari hoyong ngajadi ayeuna jadi nyata. Kumargi sakitu ieu ngajantenkeun hiji pamaksadan panganten pameget ti kapungkur hoyong nikah nama. Ngan nembe tahun ayeuna tos mangtosna manawi tos cunduk kana waktuna kumargi yuswana mah tos leres-leres meujeuhna kangge ditikahkeun mung estu putra simkuring teh suwung ku ilmu sepak ku kapangabisa kumargi sakitu kasepuhna bakal calon panganten istri wayahna begitu rengse pernikahan anak-anak urang sadaya teh sok ku urang didik arahkeun malam ya'rifu syarra sing saha jalma anu teu apal kana kabodohanana maka insyaallah eta jalmi bakal tilelep kana kagorengan. Kumargi sakitu kawonan kagorengan nu aya dina jasad putra simkuring nu nami Zain Muhammad Saadi yuk urang sasarengan cuang didik mudah-mudahan keur diajar rumah tanggana aya dina kalancaran kasuksesan. Nu terakhir para bapak ibu hadirin sadayana simkuring nyanggakeun silatul mali. Cacandakan anu ku simkuring dicandak ti rorompok wa imam mangrupi naon bae pokona manu kacandak nu dicacandak sadayana simkuring nyanggakeun etang-etang sedekah mana qasamalun min shadaqatin falyazad insyaallah tos nikah mah simkuring ge teu ujug-ujug beunghar simkuring ge keur pertama nikah mah teu ujug-ujug meser TV 20 hijiin sadayana oge dicicil sain insyaallah iltamisu rizqa bin nikah sadayana oge aya rezekina neng Marsa nyandak rezeki akang oge nyandak rezeki mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah eta manawi sohibul hajat ti Cigodeg sareng sadaya kulawargi sakali deui simkuring nyanggakeun silaturahmi nyanggakeun silatul mali nyanggakeun silatul jismi jeung nyanggakeun silatul wa'di mugi-mugi baha katampi billahil hidayah wa taufik wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Enda Rohenda SPDI SHMM yang telah menyampaikan sambutan mewakili keluarga besar calon pengantin pria. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan penerimaan atas nama keluarga besar calon pengantin wanita yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh yang kami hormati Bapak Ustadz Wahyu Hidayat SPDI. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim. Manuhi hapunten kumar kita di penyerahan bahasa daerah simkuring agama namanya badai ngawalan ke bahasa Sunda deui supados nyambung hapunten kasepuhan sadayana. Keluargi besar rombongan calon panganten pamagat anu dipihormat, keluargi besar calon panganten istri sami anu dipihormat al mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, usami hadir, anu dihormat. Alhamdulillah, puji nu jadi panghias ati, urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ijati, syukur anu baris jadi bahan zatur dina enjing ayeuna urang sanggakeun ka Allah nu Maha Gapur, mantena anu parantos ngurusan ngatur ka urang sadaya, enjing ieu parantos ngajantenkeun titis tulis ti ajali guratan tilah mahfudna. Ayo paripaos tunduk kana waktu nu rahayu ninggang kana mangsa nu sampurna nitih kana wanci nu mustari secara syariat urang diriungkeun ku sahibul maqasid hakikatna dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia riungan urang sadaya ngajantenkeun riungan anu pinuh magfirah jeung barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atuh semalum kembang Tanjung rasa hegar, kembang mawar malati nu jadi jatining ati campaka nu mangkak ngejero dada. Salawat sareng kasalamatan mugia salamina dikucurkeun dikocorkeun tur dikecerkeun ka jungjun urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina para sahabatna tugdugi ka urang sadaya selaku umatna mugia urang sadaya na kagolong kana jajaran umat anjeunna anu salamina tunduk sareng patuh kana ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah, atuh hapunten manawi simkuring di dieu cumarios atas nami sepuhna calon panganten istri, atas nami sepuhna Neng Marsa, asmana Bapak Nono Sutrisno sakulawargi. Tipayun ngahaturkeun lujeng sumping kasadayana kepada sepuh Bapak Ibu miwah wargi sadaya anu parantos tiasa lumpaheun kanggo nyaksenan ieu acara dina waktos ayeuna. Atuh salajengna hapunten anu saageng-agengna tangtosna panampian simkuring sakulawargi. Aya paripaos kirang tata, kirang titi, kirang duduga peryoga. Dina patempatan hapunten sakedah nama nampi tamu teh dirorompok. Nanging kumargi kauning aku sadayana rompokna nyelepet di gang, janten upami seueuran teuing teu moal tiasa kalebatkeun. Janten kesepakatan sadayana manawi antawis dua keluargi acara dilaksanakeun deui patempatan. Oga beuh bilih teh mangke tuangan leuteun nu kasanggakeun. Teu matak sapagodos sareng manah para sepuh Bapak Ibu miwah wargi sadayana. Sami simkuring sakulawargi oge nedasi hapunten anu saageng-agengna. Para sepuh Bapak Ibu miwah wargi sadayana atuh salajengna atas nami sepuhna calon panganten istri tipayun simkuring ngahaturkeun rewu nuhun lakasak ketika bingahan ka petugas penjemput atau bahasa kuningan mah pangjayak calon panganten pameget. Dina hal ieu pun lanceuk ku anjeun Pak Ridwan Suroso alhamdulillah parantos ngemban tugas salaku petugas pangjayak calon panganten anu katawis ku simkuring calon panganten parantos aya payun urang sadayana. Atuh simkuring atas nami keluargi Pak Nono Sutrisno ngahaturkeun jazakumullahu katsira kasadayana nu parantos ngemban tugas. Hatur nuhun mugia amal kasayan panjenengan kalih reng-rengan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala anu berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atuh salajengna para sepuh Bapak Ibu miwah wargi sadayana tadi parantos kadangu ku sadaya penyerahan ti sepuhna calon panganten pameget anu estes tuljentre anu kahiji nyanggakeun salam silaturahmi tangtosna disiap ditampi ku simkuring Pak Ustad Enda ditampi ku simkuring kalih keluargi aya paripaos bingah Ammar Watasuta bingahna kagiri-giri upami Bapak Ibu ningali kapalih kaler aya ngajungkereng Gunung Ciremai anu sakitu gedena dibandingkeun jeung kabegah simkuring bingah keneh simkuring na waktos ayeuna. Mugia silaturahmi ieu ngajantenkeun silaturahmi anu nyana kaberkahan dunya lauh akhirat. Amin ya rabbal alamin. Atuh salajengna leres pisan antawis pun anak sareng tuang putra parantos aya janji pasini pasang subaya.
anu insya Allah alhamdulillah dina waktos ayeuna eta janji baris ditedaunan, baris disepakati kanggo kujatuk rami. Anu salajengna aya penyerahan, jenisna cep jen. Kasih mungkuring sakulawargi aya paripaos ti luhur sausap rambut, ti handap sahibas dambal, ti luhur sausap kakatu, ti handap sahibas sapatu, ti tengah anu jiga surutu, kadang-kadang sagede mutu menawi eta mah insyaallah ditampi ku simkuring sakulawargi, terutami ku calon panganten istri. Salajengna aya cacandakan sagerupina estuning salasa simkuring secara pribadi kalih keluargi teu pisan-pisan ngantos anu berupi materi. Iwal ti simkuring nganti-nganti ti kamari, ngadago-dago ti bareto, mugia pun anak sareng tuang putra. Terutami tuang putra anu angkatna ka dieu, mugia kairing ku widi, kajulung ku restu kadorong ku doa. Hiji engke dina waktos akad pertikahana mugia dipasihan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua sabarentosna akad pernikahan mugia dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warahmah. Amin ya rabbal alamin. Atuh kalawan ucapan bismillahirrahmanirrahim sareng manjatkeun syukur ke Allah Subhanahu wa taala simkuring nampi tuang putra anu wasta Muhammad Jen Saadi insyaallah sakedap deui baris dilaksanakeun akad pertikahan. Adapun masalah materi eta mah nomor sabaraha aya paripaos tangkal jengjing di astana, tangkal jengkol jeung daun kelor, wios teuing teu jingjing teu bawa, nu penting mah nu ngarengkol na jero kolor. Hapunten manawi. Para sepuh Bapak Ibu wargi sadayana ageungna silaturahmi mugia janten katampi ku sadayana sesana urang nyanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala mugia naon anu direncanakeun diijabah sapaneja kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.